Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di zaman Belanda sebelum merdeka pesantren tetap jaya, pesantren tetap eksis. Kiai-kiai na diseret, kiai na dibunuh, kiai na dicaci dimaki, tetapi makin dicaci dimaki dibunuh, pesantren makin eksis sebab dititah teh berjual, ngalawan setan-setan, ngalawan kemungkaratan. Di zaman Belanda memeh merdeka, Masya Allah pesantren tetap eksis. Setelah merdeka lebih eksis deh. Bermunculan pondok pesantren di berbagai provinsi. Datang ke ayeuna alhamdulillahirabbil alamin. Mun ditanya nu diperjuangkeun ku para kiai naon ayeuna? Mun ditanya anu lelempangan ke pendopo naon nu diperjuangkeun? Nu lelempangan ke provinsi naon nu diperjuangkeun? Nu lelempangan ke istana nu diperjuangkeun teh naon? Nah iyalah urang masih kene himeng ketika urang ditanya nu diperjuangkeun ku ulama teh naon sih sabenerna? Ja merdeka geus, bupati jaya, gubernur ja jelas, presiden ja silih ganti. Nah iyalah mun Ki Nurjaya dipanggil ka istana nu diperjuangkeun teh naon? Jawab atuh Ji. Atuh jawab. Naon nu diperjuangkeun? Tuh. Masya Allah karim. Sagadang engkeuy-engkeuyan mun ditanya nu diperjuangkeun teh naon? Guru kula ayah Banjar. Guru kula alhamdulillah putra-putra ayah ketika masantren ka dieu almarhum almarhumah bau cunanya sabaraha tahun cenah di Banjar. Ulah nanya tahun bah lah pokoknya mah tamat pengen ayah nu teu kacoret mah cak abah kunaon teh di ditu ngaji ka dieu di dieu nang di ditu cecekeun atuh lain deui bah hayang lebeungeut abah bae ih sia mah lalagaan kula jeung almarhum. Nah ayah Banjar teh istimewa, kemudian ka belah dieu ka Mama Bakri sangat istimewa, komo ka Gentur ka Keresek Mama Keresek. Mun urang kuari ngaju jamul jawame di Mama Sujai hadiahna ka Mama Keresek. Urang ngaji ukudul juman syamsiah hadiahna ka Mama Keresek. Mama Nahrawi teh lain lalagaan ojol ngaji jeung Mama Syatibi. Mama Syatibi boga ukudul juman, Mama Keresek boga syamsiah. Tidinya ieu urang ojol lah ngaji duaan, nu ieu ngawurukan syamsiah, nu ieu ngaji ukudul juman, duanana jadi kiai ngebledug di Jawa Barat. Ai Ki Nurjaya jeung Ki Jamal jangan nama ojol Fortuner. Lain ojol ngaji mah geus bisa lah cenah mending ieu beda ya Karim. Udah nyaritakeun guru-guru urang di dieu di Sekong, Masya Allah lamun ngobrol teu kaharti kula osok nelaah mun ngobrol teh aya Karim teu kaharti, tapi lamun ngaji Masya Allah capetangna luar biasa. Eueuh be galak gelep gep, tapi lamun ngobrol teu kaharti. Tapi kuari makin Jamal malah mun ngobrol capetang ya. Mun ngaji teu arti. Teu Ki Nurjaya mah leuwih tah mah. Ieu masa kadar nyaritakeun luar biasa guru-guru urang. Ulah malam Salasa sok ngaji ka Abuya jeung Ki Nur Hasan almarhum, Ki Subandi, Ceret jeung Kiai hiji deui saksa mobil ulah harita dibere mobil ku almarhum Abah yang paranti ngaji teh datang ka ditu teh Masya Allah luar biasa ngaji Bukhari, ngaji naon gitu ngaranna ukudul juman dicoret terus kadang-kadang surahna teh akur jeung nu dibaca Buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal eta kan eta Buya mah
salah satu keistimewaan abuya anu kula katangkep harita begitu kula zarah kagentur kula masantren di Picung di Aang Baden aya abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab Aisyah kadar narik-narik kanaria mambereun urusanana batin urusan haram urusan zahir pangjelas nyarekan ka kula teu terus atunya nama kolot kula budak teu terus akhirna dek nanya ka abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna malam Salasa harita abuya make cincin di dieu opat haju nyurahna kikiran bae mun aya Haji Jamal dipentas jana teh cincin gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-murid aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku urang Bogor rada ngaharamkeun speaker atuh sababaraha minggu surahna speaker beta abuya can kahartieun beureun teh ku kiai teh datang amarah ih jaman sababaraha kali ge teu kaharti bae taetalah ahli batin mah seperti kos kitu mun harita Ki Nurjaya milu ngaji jeung kula asana dicarekanan bae unggal minggu nyana ku abuy sebab ieu mah wajahna lain wajah kiai cek ieu mah wajah kebo gitulah guru-guru urang kadieulah alhamdulillah sangat piawai kula sering lalagaan jeung almarhum sering heureuyan jeung almarhum lantaran meureun ngarasa bahwa kula pernah di Banjar kemudian almarhum atuh jeung abah sangat erat akrab anu luar biasa katawaduanana nu pohara akhirna sanajan kula kitu non budak tapi diajak lalagaan baik terkenanglah di hate ngaguru sanajan sakedeung pinuh ku katawaduan kapiawayan anu luar biasa. Nah iyalah hasil daripada kapiawayan katawaduan almarhum almaghfurlah jelema santri-santri terutama selalu rindu ka anjeunna jang kaca mata urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika orang nyaritakeun perjuangan para ulama hese orang berjuang di Indonesia yang mantep lantaran berbeda prinsip negara sekuler artina pisah antara agama jeung kahirupan negara-negara agama-agama sementara orang anu neruskeun sepak terjang guru urang kabelah dituna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berjuang ngembangkeun syariat melalui Al-Qur'anul Karim nu ngahiji agama jeung nagara atuh datang ka iirah ge moal kapanggih negara mah sekuler berpisah negara jeung agama lempang masing-masing geus perekonomian ge atuh disebutna kapitalis liberal lantaran metode meunang nyieun manusia kumaha ngeunahna manusia perekonomian kumaha ngeunahna manusia anu dihitung dengan sakadar untung rugi hungkul kabelah dieuna negara sekuler terpisah agama jeung negara sementara urang anu diaji ku urang mimiti sapina datang ka takrib Riyad Fathul Muin Fathul Adam lain sebagainya ieu adalah syariat mutlak menang ti Al-Qur'anul Karim ngahiji agama jeung negara datang ka iraha deuk akur aja moal kajen ku kumaha geus bantak sakumaha tadi guru-guru urang lain teu paham ngan sanggeusna paham horenganan moal ungkulan daripada urang haju hihiberan teu paruguh mendingan cara ricing we khusus ubudiah we ka Gusti Allah gitulah sepak terjang guru-guru urang baik di wetan maupun di kulon sebab berbenturan ketika aya sesuatu anu ku urang rek diperjuangkeun
pasti orang melalui negara. Perjuangan agama melalui negara. Saha anu endek ngabela urang? DPR mana nu endek ngabela? Bupati mana nu endek ngabela? Gubernur mana nu endek ngabela? Sebab prinsipna anu berbeda. Lain berarti haju urang anti ke pemerintah, lain berarti haju urang cul dog tinggal igel, tetapi urang ukur urang mah urang sakikieuna nya namanya anak sakikituna. Di satu beren mun di duniana beda, di akhiratna ge beda. Pastilah beda. Atuh pasti. Nya mangke jeung Haji Pendi ka Kenca. Urang mah kakatuh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Diperjuangkan kumaha bae ge lain rek memperjuangkan agama, lain rek memperjuangkan syariat lantaran putus perjuangan agama jeung syariat. Setelah ku urang diteliti jeung dikaji, baca ku urang, ngobrol urang, telaah ku urang, moal kapanggih datang ka kumaha oge. Geus sabaraha menteri nu talar Quran, sabaraha gubernur talar Quran, di DPR teh talalar Quran, tetapi Quran tinggal Quran lantaran kandas eueuh nu rek memperjuangkeun agama di Indonesia. Hanya ieu nu memperjuangkeun agama. Innalillahi ibadan sayyidina Gusti Allah ngabogaan hamba-hamba anu hamba-hamba eta berbeda jeung nu sejen nya nama anu selalu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang hadaman Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang cinta ka Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang bener-bener rindu ka Gusti Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang tingalieun umat bahwa nyana adalah bener-bener memperjuangkan Allah di tengah-tengah jelema, tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah negara anu keur teu memperjuangkan agama tapi cul bae. Ya Allah, aya Kiai Haji Jamal memperjuangkan agama jeung Ki Fudoli unggal peuting beda-beda panggung. Suganteng perjuangan agama horenganan ganti mobil. Masalah siji biasa bae sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ku sakitu ge geus luar biasa. Nah iyalah para jamaah jang sakadar gambaran. Jang sakadar gambaran oh gitu horenganan. Manta kaju Mama Bakri cicing, Ayah Banjar cicing, Mama Syatibi cicing. Abuya lain teu paham haju cicing. Di dieu almarhum almaghfurlah haju cicing. Abah almarhum teh keur mah aya tetesan-tetesan kenegaraan. Tapi haju kabelah dia na cicing, haju ki Nurjaya ge cicing, cicing na pertama odop saudara lain. Tijaho nya. Seperti eta jang sekadar skema gambaran. Yuk urang berjuang melalui pondok pesantren pendidikan agama anu dilanjut ku para kiai-kiai anu terus tiba heula datang ka ayeuna encan pernah putus di Indonesia. Urang bersyukur alhamdulillahirabbil